Emangnya hirup zaman ayeuna mah kudu loba astagfirullahaladzim pisan. Jelema teh siga teh menyiateur pisan hirupna teh tenang lamun misalkeun eta leungeun teh dipake ngetik anu pikeun nyeri hateuna teh batur. Ayeuna jelema upload seksi ngomenna teh kumaha? Inget ajab siksa kubur eta soranganna anu ngingetan. Jelema upload nu tertutup ibadah ke umbar-umbar. Jelema upload nu hayang ngahibur followersna, followersna teh teu galau-galau kitu kaos bunga ehang. Ngomongan aduh neng hayang terkenal teh nepikeun ka kitu-kitu teuing. Heug teh ngomong nyawayahna we selebgram mah artis mah kudu daek di komen heueuh da selebgram artis oge sarua jelema yeuh anu ngaririweuh hirup sorangan anu ngariribet hirup sorangan teh da di dinya sorangan atuh hirup mah simpel ngan aya dua resep we follow teu we kajen teu kudu ngomen-ngomen kaos kitu lah nyinggung-nyinggung gitu teu kudu ieu karena geus ai resep tinggalkeun we nya aku teh ingin memberikan yang terbaik atau biar kamu teh menjadi selebgram yang lebih baik lagi angsa